Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kelas 2 patepang deui sareng ibu dina pelajaran bahasa Sunda urang lebet kana pangajaran 2 kompetensi dasar urang ayeuna 2.2.4 mengundang teman, 2.2.2 mengajak teman, 2.1.1 menyimak tata tertib, 2.1.3 menyimak dongeng. Persiapkan alat tulisnya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah halaman 34, halaman 36, 38, 40, 42, dan 44. Ibu harap anak-anak menyimak semua dan mengikuti apa yang akan Ibu sampaikan. A. Nyarita. Kalimah ondangan atau ajakan sok digunakeun dina guneman sapopoe. Kalimat undangan atau ajakan biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalimah undangan nyaeta kalimah nu eusina mangrupa ajakan pikeun ngalakukeun hiji hal. Kalimat undangan adalah kalimat yang menyatakan ajakan atau untuk melakukan sesuatu. Titenan gambar di handap ieu. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan gambar pertama, ini adalah contoh kalimat undangan ya. Rerencangan sadaya enjing dinten Minggu ka bumi abdi. Teman-teman semuanya, besok hari Minggu ke rumah saya. Abdi bade disunatan, saya akan dihitan. Kemudian kita lihat gambar kedua. Irma, ameng yuk ka bumi Reni. Irma, kita main yuk ke rumah Reni. Urang main congklak babarengan. Kita bermain congklak bersama-sama. Petakeun guneman di handap ieu. Rencana pakanci. Sri, Yati saminggu deui pare sakola. Yati parantos gaduh rencana kanggo ngeusi pakanci. Yati, parantos mun cios mah bade liburan di bumi Nini. Sri parantos gaduh rencana kanggo ngeusi pakanci. Sri, abdi mah teu acan gaduh. Yati, lamun kitu mah Sri ngiring wae sareng abdi. Nenden, Sri mending ngiring sareng abdi. Abdi sakaluarga bade plesir ka kebon binatang. Sri, bakal pikaresepeun atuh, ngarah leuwih rame kumaha mun Yati diajakan oge. Nenden, nya hayu atuh, lamun Yati bade ngiring mah. Yati, tapi abdi bade nyarios sareng menta idin heula ka ibu sareng bapa nya. Sri, abdi oge rek menta idin heula. Nenden, nya sok atuh. Lanjut ke halaman 38. Baca kalimah ajakan di handap ieu duaan-duaan. Bacalah kalimat ajakan di bawah ini berdua-berdua. Mungkin anak-anak nanti bisa mempraktekkan dengan umi atau abinya di rumah ya. 1. Engkin ka bumi abdi. B. Tabuh sabaraha. 2. Mending urang ulin di buruan. Hayu. 3. Dian enjing indit ka sakola barengnya. Mangga abdi ngantosan di payuneun bumi. 4. Amin, urang lewak kukupu yuk. Alim karunya. 5. Ngiring sareng abdi yuk. Ka mana? B. Ngabandungan atau mendengarkan. 1. Ngabandungan tata tertib. Di handap ieu aya contoh tata tertib.
Tata tertib eta rek dibaca ku ibu atawa bapak guru hidup pek Bandungan sing regep. Di bawah ini ada contoh tata tertib. Tata tertib tersebut akan dibacakan oleh ibu atau bapak guru kalian. Dengarkan dengan seksama. Tata tertib maca buku. Hiji, maca doa samemeh maca buku. 2. Maca tong sabari sasarean. 3. Jarak panon jeung buku kudu leuwih 30 cm. 4. Awak diajegkeun. 5. Pikiran dipuseureun kana buku nu dibaca. 6. Maca doa sanggeus beres maca buku. Tata tertib membaca buku ini, anak-anak terjemahannya boleh dilihat di halaman 39. Kita lanjut ke halaman 40 ya. Petakeun atau peragakan. Anak-anak juga boleh nanti memperagakannya di rumah ya, bersama Umi atau Abi. Abdi diajar di bumi dina saminggu genep wengi. Wengi minggu pere. Mimiti diajar tabuh 7 nepi ka tabuh 8 wengi. Nah, contoh belajar di sini anak-anak nanti dipraktekkan di rumah atau mungkin anak-anak sudah terbiasa ya belajar dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Diajar di bumi diaping ku ibu atawa bapak. Diajarna dina meja lampuna nu caang. Belajar di rumah itu dibimbing oleh ibu atau bapak dan belajarnya di atas meja. Lampunya harus terang, tidak boleh redup ya. Samemeh diajar kudu maca doa. Sebelum belajar kita membaca doa dulu. Sanggeusna diajar oge kudu maca doa. Sesudah belajar juga harus membaca doa ya, agar anak-anak cepat dipahamkan dan ilmu yang didapatkan juga menjadi ilmu yang berkah ya. Lanjut ke halaman 42. Pancen atanapi tugas. Pancen tugas ini tidak perlu dikumpulkan ya anak-anak, cukup ikuti apa yang ibu katakan, kemudian anak-anak catat untuk nanti latihan. Pek kelengkepan kalimah di handap ieu, pilih tina kecap-kecap nu geus disadiakeun dina jero kotak. Lengkapilah kalimat di bawah ini, pilihlah dari kata-kata yang telah disediakan di dalam kotak. 1. Wengi artinya malam. 7. Itu sama saja 7. Maca, membaca. Diajar, belajar. Doa, sama berdoa. Salapan, sama dengan 9. Abdi diajar di bumi unggal wengi. Timimiti tabuh 7 nepi tabuh 8. Samemeh diajar, abdi maca doa. Saentas diajar abdi oge maca doa. Ya, itu nanti anak-anak cari katanya sesuai dengan yang ibu bacakan. Dongeng pecang kena kuleget. Kancil terkena getah. Kita simak sama-sama ya. Regepkeun dongeng nu bade ibu bacakeun ya. Dengarkan dongeng yang akan ibu bacakan. Pecang kena kuleget. Pecang atau kancil terkena getah. Dongeng ini anak-anak nanti bisa melihat terjemahannya pada halaman 45. Hiji poe pecang ngadatangan kebon bonteng patani. Bonteng nanukeur meujeuhna arasak. Pecang ngahakanan bonteng. Sanggeus bonteng nameh beak,
Pecang buru-buru indit ninggalkeun kebon Pak Tani. Teu patali lila, jol Pak Tani datang ka kebon. Pak Tani pohara reuas nempo bontengna beak di hakanan pecang. Pak Tani neangan akal pikeun newak pecang. Sanggeus ngarasa panceg, Pak Tani nyieun jajalmaan nu dibaluran ku leungeut. Isukna pecang datang deui ka kebon Pak Tani. Pecang reuas sabab di kebon aya jalma keur nangtung. Pecang panasaran, terus nyampeurkeun jajalmaan. Pecang nanya sababaraha kali, tapi teu ditembalan. Pecang jadi keuheul. Pecang najong jajalmaan, tapi sukuna jadi rapet. Ditajong deui ku sukuna nu tukang, sukuna rapet deui. Ditenggar ku huluna, huluna oge milu rapet. Antukna pecang ceurik ngageunggeui pasrah kana nasib. Pak Tani pohara bungahna nempo pecang rapet dina jajalmaan. Pecang nu geus teu walakaya ditewak ku Pak Tani. Ayeuna moal aya deui nu ngaruksak kebon Pak Tani. Alhamdulillah parantos rengse pangajaran urang dinten ayeuna mugia nu didugikeun ku ibu janten ilmu nu berkah sareng manfaat. Ibu tutup ku doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.